naon maksudna nyeun video. Mana non maksudnya tic aing? Maksudna eta video teu amun nyeun video ulah ngabahas cengek panu geus penting jeung papi. Nya pan geus penting pan geus diselesaikeun urang. Ya nah mana maksudna mau cengek deui jeung cabe. Lain kitu ya paribasana urang mah di dieu saukur meluapkan kegelisahan. Ya maksudna kan geus beres penting jeung mami jeung papi, urang mah geus di geus konflik di. Geus beres memang geus beres kan aing mah saukur urang mah saukur melampiaskan naon anu ku urang dirasanya eta lewat konten. Ya maksudna kontenna ulah menjiplak kana cengek jeung cabe pan kita viewer teh jadi ngaeta deui. Yek. Mane di dieu teu berpri kecabean yek. Emangna aing salah lamun aing nyeun konten aing ngabahas-bahas cengek jeung cabe. Lainnya salah emang mana tukang sayur lain ngabahas cengek jeung cabe. Ya urang lah. Berarti salah ada yang nyudutkeun ka urang salah urang salah. Teu kitu. Urang pan ti kamari keneh ge subuh urang geus selesai masalah eta mah. Da urang ge mun teu ngalewat kana barana urang mah moal luasan nyetit kitu. Kan masalahna mane mah mung disalahkeun. Ela berarti mana lamun nyetit gitu mah berarti mana asa kasinir. Emangnya asa kasinir da emang masalahna penting. Ya berarti mana rumasa didinya can selesai lamun mana nyetit mah. Apa urang punten geus selesai penting oge kan. Emang urang geus bae lah heueuh nu geus mah geus cek urang ningan. Emang urang teu detail mimitiran teu ngajelaskeun tapi kan mana oge boga prinsip meureunan. Mana anu kudu didahar di jeun channel mana anu kudu di heureuykeun. Nah emang anjing cabe anu kos aing teh meunang dihakan. Aing tuh aya sakeresek ku aing dihakan dieu. Lah datang teu hakan mana? Heula hakan teh mana ada sedikan. Geus waktuna penting ya penting. Emeureun aing ngungkitkeun nu penting nah maneh nyeun video deui babeletakan deui dina konten. Lain babeletakan ya aing mangan hanyak. Soalna eta loba rekotan anu berseliweran eta urang dirinya maksudnya orang mengklarifikasi orang anu kurang dirasakan teh kumaha. Pan penting teh geus beres cek papi geus nu geus mah geus. Nah mana nyeun di video eta tanu salahna mah. Nyakeun lah urang masalah eta mah da urang geus narima nya urang sok kemae urang mah geus beres. Ngan urang mah eta mah urang nyeun konten mah eueuh maksudna naon urang mah nyeun konten urang mah hanya menyampaikan naon anu penting. Ya maksudna mana isi kontenna aing masih kita tegena ku psikolog. Masalah cabe jeung cengek berarti eta teh konten jangka urang. Apa nu kalau teh loba meureun ya lain maneh hungkul. Maneh mah kitu wae da ngajolenkeun we ka dinya berarti ka urang da eta isi hate teh ka urang, bet urang hayang nyetit oge. Keun lain masalah cengek mah ieu nu masalah nu hideung. Naon make masalah nu hideung aing teh mah ngabahas nu hideung. Hideung naon? Depan masalah nu hideung ge urang geus gawe dina beuheung. Mana yang dina beungeut? Urang menyalahkan bae urang salah urang. Emang heueuh urang aya di korana beuheung, tapi kan urang mah geus beak. Tak kitu sia teh anjing kudu mah ngaku salah kamari ya ngaku, tapi kan mana banget masih kena lega can. Ya memang urang sesuai perjanjian anu diomongkeun di awal. Jadi kudu sarua lah, kudu sarua. Jadi kudu sarua cemong mun aing men challenge cemong mana oge kudu sarua. Nah seolah sia mah hayang aing nu kabeh beungeut jeung beuheung jeung itu aing maneh aing nu beungeut pasti keneh aya ujug-ujugna beuheung. Ya mun eleh teu narimakeun. Urang mah narimakeun eleh aing penting diadukeun ku papi jeung maneh ning narimakeun. Narimakeun naon maneh beungeut lagi beungeut teu narima kitu langsung off sia mah. Langsung off teh aing mah penting dah jaga istirahat atuh da aing lain robot. Cebe jeung cangek dibahas disebasi. Nih, ya dengekeun mah. Jelema dengekeun jelema anu saladar. Dengekeun sia aja dengekeun. Jelema anu harideng, anu saladar, anu narongto di dieu. Ku sia cek Google lada mana anjing cabe rawit jeung cengek. Di mimiti perjanjian sama bahasa Indonesia. Mana ngabahas bahasa Indonesia? Itu artinya cengek sama cabe beda. Yek, urusan aing yek, rek lada rek henteu naman eta mah faktor letah masing-masing. Nya maksud